Iya, mau beri ya. Ayo atuh. Tapi mana mandi can? Acan he. Ih, jorok ya. Iya can mandi. Bae we atuh da urang masuk ingat kana omongan si Dilan. Omongan si Dilan anu mana? Jangan mani tiris, bau gak akan kuat si banget aja. Tapi ulah po, pakai maskernya. Siap sayang. Mang nahanya bulan puasa kieu mah lapar. Ya atuh saya bulan puasa kieu mah lapar. Aya teh nya jeung kuat doa jeung kuat puasa. Aya tah ieu doana. Wajibu wabima wanakir. Naon artina mah? Wajib tilu surabi 5 cai sacangkir. Lagi tapa dia. Geus cil ulah makan wae kitu. Karegeul ya teh. Nah hakeul kunaon kitu? Heuh ka diri sorangan. Nah, dibuka WA, loading wae. Buka YouTube, buffering wae. Mampus. Ka Facebook, error wae. Nah, dibuka puasa tengah poe, meni lancar. Siapa? Para rusing sayang. Mang, lamun lalaki maotna disebut naon, Mang? Lalaki mah almarhum. Lamun awewe, Nah, lamun awewe almarhumah. ari lamun bencong. Nah, lamun bencong mah aluminium meureun. Wil, dek kemana? Cek ngawudangkeun sahur nyel. Nah, udangkeun sahur, kareknya jam 12 ya kan. Udangkeun sahur mah jam 3. Jam 3 sote keur nu bukanna jam 6 nyel. Terus lamun ngageuingkeun sahur jam 12, buka puasana jam sabaraha? Jam 12 deui atuh sayang. Rasa. Sep. Bejana nyeti aya ngawea ka mana? Beneran aya naon kitu? Nah, emang teu dibales. Emang mana yang kuotaan gitu? Lain mau ngabales tapi orang teu boga perasaan ka nyeti. Nope. Nope. Mang, Naon ya? pan ujang teh bade nabung. Nabung di mana di bank? Lain, Mang, nabungna ceng celengan bagong. Ada eta teh duitna haram moal, Mang.